Ayah Banjar almarhum almaghfurlah ieu naon muridna saantero Fatul Muin teh ayah nu ka Kisuhemi ka Caringi nu ka mana teh ayah pusat Ayah Banjar teh Mama Khalil teh putra Mama Ilyas teh anu babaturan Mama Sobari cak ayah teh ya lantaran ditinggalna loba diwakaf-wakafkeun yang pondok pesantren supaya ulah dijual. Nah ya empang teh paranti haul boga empang gede tejang haul diusian ku ayah teh isian lauk emas asal geus sataun medek haul Mama Ilyas teh ala eueuh sakaya teh pan eta geus diusian ujek urang mah geus sabaraha kali ngeusian hanya eueuh teh aya teh coba dijaring lalitik segede kieu kamarana ceuk sana ada leutik ya kamarana tahu sakit tuh geledekna sok emas sakit kamara duka anu sok dititah da Mang Utis tah mun cerak urang masuk ngahadamanana segala pager segala empang Mang Utis eta lauk teu aya kamarana duka kalabur sigana mah tinggal santri we sia-si sini tunjuk santri sia tah ayah marah sia santri mah unggal masak mancing tak kuat cek ayah iya teh cenah sami-sami sodakoh kene atuh sami ieu teh disadiakeun kanggo haul atuh ayeuna geus dipayunan ku santri atuh leuwih afdol coba lamun urang marah satah man emang sia titah ka dieu titah entah ngaji apa titah maling urang mah kitu aya teh atuh sami-sami dituang ieu disadiakeun teh kanggo haul kanggo dituang ayeuna geus dipayunan ku santri atuh langkung aptol kan ka santrina ge ngeunah ya ceknya na langganan ya ayah masyaallah wala aya cara ayah santri malingan kalapa endahan ayahna nu minggir ya kalapa keur dialaan ku santri nu ngorana set an ayah masuk urut tangkal kalapana ayah ngaliwat ka dinya ngalangkung ayah nu keur ih besi isiden ka dieu itu liwatna berarti kan maling geuna tentrem lamun Haji Pedri golok hoi turun sia turun bahan sia ujianna pecat ya ayo panjenengan mah di luhur turun salah turun aing asana pegat teh kira teh turun ragam ban ayo